setengahna mung imah mohon ditahan lah ibung mah. Aduh astagfirullahaladzim si kakek banget teh. Aduh ampun aing ampun Gusti naonana ieu teh nya. Akidah kitu. Nah di mana neun akina ya teh? Astagfirullahaladzim aing gae poho deui ya. Aing makanya jauh ka dia ya. Oh batur euy. Pak. Aya naon teh? Iya motor Pak Ese euy. Legek. Tulungan tuh tulungan teh. Lain mun legek mah motor tas di mana? Nges nempo kebon nya tah urang teh. Ieu Pak Ese di tengah jalan ieu ya. Pak kurang suka beak bensin. Hah? Wah bensin mah ayaan tapi na euy. Aki aya deui. Hah? Aki masih kene pinu euy. Kunaon nya kieu nya? Naon? Tulungan ke apang nih ketankan ke sugan bisa maneh? Bisa teu? Naon teh? Hah? Ya nu kabang geus dina. Coba ke euy. Hirup di bawah euy. Hanya tadi orang kesing. Bensinna sugan rada curiga ieu. Ya. Oh, pinu bensin mah full. Pinu nya teh urang mah asa ngerti ya. Naonna ke euy. Coba tuh. Sok mata ulah sok daek mama motor ka jeung leumpang. Cek urang aya. Cek tadi naon panaran kebon mah kudu make motor jauh urang aduh. Aduh atuh banyak. Teuing coba. Naon ke euy dia? Naon dia? Abah mah salah eta pana mah. Salah naonana? Tapi ngontek da bang can bisa bener bang udah kena ieu nya kena motor. Bisa. Nah, tah abang mah teu dicetrekeun tadina. Hah? Teu dicetrekeun ieu mah. Apa tadi dicetrek-cetrek eta ku abah kudu jadi sehurung aku kakek mah hurung nih. Ya, kurang mah hiu. Dia naonana dia teh. Ieu da cetrekeun abah mah teu dicetrekeun tadi ieu mah. Tah lamun geus dikit teh tep. Gitu. Abang sampai bener. Kata dia ini aduh sabar jam di dia sampai sajam orang ke euy. Kalau saya maneh euy. Nah, ini mah da geus hirup merenang wayahna ieu kudu dibayar ku abah, mereda urang atuh jeung ilmu dan kieu-kieu make otak eta ngome ada lamun eueuh urang. Nya tuh euy sakitu-kitu wae mana kan ngata tulung urang mun kudu dibayar lain. Oh, yo. Mana kudu dibayar segala ampun ada si kakek ngahirupan motor. Pan abang kira-kira pan abang geus leuwih sajam di dieu teh abah teh kesalnya. Datang urang, meureun jeung ilmu urang oge jeung otak ieu naonna ya pangna kieu da ujug-ujug pae meureun keur dibawanya. Lain keur dibawa ujug-ujug pae atuh mah ujug-ujug pae ngata ku urang teh tadi teh hayu we disetar jeung ilmu ieu mah wayahna abah lamun teu boga duit mah ku urang motor ditahan heula ieu meureun engke abah isukan deui lamun geus boga duit kakara ieu bawa motor. Oh, mau kebiasaan pisan ditah panggilahkeun hungkul. Panggilahkeun pangku abah teu hirup. Panggilahkeun mah teh hirup kurang juga. Eta tulung sa teh urang teh euy. Tadi nama nah kudu dibayar sagala teh ceureug teuing. Eta mah kumaha abah eta mah boga duit teu bayar ieu urut urang bak make otak ieu teh nya ge jiga teu pila. Astagfirullahaladzim cing atuh pangilah-nyalahkeun wae mana kau jeung duit wae ampun. Ieu mah motor mah ieu mah motor mah kuna we heula ampun. Di bawah heula motor aku urangnya. Di bawah heula. Tah kudu sabaraha mana tanda pasti ieu teh. Hah? Buahna ka abah lah buahna jeung sobat. Sabaraha? Kana 1 juta. 1 juta? Heeh. Tak kira-kira ieu 1 juta ampun. Ari maneh euy. Ai kabeng ka mah moal menang sakitu kabeng ka mah. Aduh, satengahna atuh nya. Setengahna. Mung imah mohon ditahan lah ibung mah. Aduh, astagfirullahaladzim si kakek banget teuing aing kudu 1 juta aing duit di mana tuh nebosna eta si kakek si tabang nyerahkeun hungkul nah kakek sia teh kira-kira euy. Aduh, lu kok saing ka dulur wae sia mah geus ah. Tong dulur anjing aing eta mah. Pokona mah bah, lamun eueuh 1 juta mah ieu abah motor lapur lah pokona mah. Mun eueuh 1 juta mah wayahna isukan lamun aya anterkeun ka itu duitna ieu motor bawa. Kitu lah nya bah. Coba ayo.